teu kudu nyaritakeun kumaha peurihna kahirupan anu keur dilakonan. Sabab aya kalana jalma di zaman ayeuna mah dihareupeun siga anu peduli, tapi di tukangeun mah manehna teh kakeprok bari jeung seuri. Hirup mah cukup dirasakeun, hirup mah cukup dijalankeun, hirup mah cukup disabaran terus diusahakeun jeung teu kudu dicaritakeun. Inget da ukur cai mata anu bisa ngungkapkeun kabeh anu dirasa nalika geus teu bisa dicaritakeun ku kata-kata. Kembae tong lieur ku omongan batur. Kadang batur boga biwir tapi omonganna teh sok tara dipikir. Iwal ti diri sorangan anu ngarti kumaha sulitna nahan rasa sabar tanpa kudu carita panjang lebar.